Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Kanita Syabia Azka absen 30 hiji di kelas 10. Dinten ieu abdi bade macakan sajak. Kiasana Kanita Syabia Azka. Wilujeng nyaksian. Harmoni dina karagama. Di tanah Nusantara anu lega, warna-warni hirup babarina. Di Sabang nepi ka Merauke, beda-beda tapi sarua tujuan. Aya basa nu rupa-rupa, aya adat nu beda carita, tapi hate tetep ngahiji dina rasa silih pikanyaah. Rupa-rupa budaya ngahias, tradisi jadi warisan bangsa. Sanajan beda asal usul, tapi tetap hiji dina rasa kacinta. Hayu urang silih jaga dina unikna karagaman Indonesia. Tunjukkeun rasa persatuan nu jadi kekuatan bangsa. Tasikmalaya, 25 April 2020 genap. Hatur nuhun.